diniatan dina manahan anda duaan niat ijab kabul akad nikah dina raraga ngelaksanakeun syariat Islam, niat ibadah niat sing ikhlas sing lempeng sing lurus, niat ibadah miharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dikuatkeun niatna bahwa akad nikah nu ieu teh mangrupikeun ijab kabul akad nikah nu awal sareng anu terakhir dina perjalanan hidup ananda dua. Saya terima nikah dan kawinnya Mamai Damayanti binti Bapak Dede Mulyadi untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Kang Out boy!